bil akhirah ikhlas we. Naon ari ikhlas teh? Nah, ikhlas di dia yakin ikhlas anu tingkatan ampurna. Gitu nya. Hartina ikhlas teh nya teu ngarepkeun imbalan, teu ngarepkeun naon. Gawena teh amalna teh cara urang ibadah salat teh kewajiban urang. Gitu kan? Da urang diciptakeun terus pantes jeung wajar we urang salat. Ya. Gitu. Da kewajiban urang eta mah da cek Allahna wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Teu pati-pati ku aing diciptakeun jin jeung manusia kecuali kita ibadah. Nya ibadah we ulah hayangna naon. Da eta teh ibadah oge lain keur sasaha hakikatna mah keur sasaha keneh. Nya sugan ayeuna urang pangkalan kabeh teu salat kita Allah. Teu terugieun cek sabodot teuing.